pamiarsa, Gusti mengharap orang kedah tetap rajin. Kitab Jabur nyangga mungkin kieu, upami orang pepelakan bari jeung ceuri, engke orang tiasa panen dina kaayaan surak. Kumargi orang tumut kana naon-naon anu janten kahoyong Gusti nyaeta urang barang damel. Sanaos dina barang damel teh panginten ngalaman kakuciwaan, ngalaman hal-hal anu matak teu raos dugikeun ka pinuh ku cipanon, tapi engke urang tiasa ninggal hasilna urang ngala kalayan surak. Hayu urang teras barang damel, hayu urang teras milampah kahadean, hayu urang teras milampah nu sae, kumargi engke dina waktosna urang bakal ngala kalayan pinuh ku suka bunga. Pamugi ieu ngemutan pamiarsa supados ulah bosan-bosan milampah kahadean. Gusti Yesus ngaberkahan.